murangkalih sadayana wilujeng patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda kelas 4. Materi ayeuna nyaeta kecapananya. Dina bahasa Sunda aya sababaraha kecapananya. Nu kahiji nyaeta naon. Naon pikeun nanyakeun hiji hal atanapi barang. Anu kadua nyaeta saha. Saha digunakeun pikeun nanyakeun ngaran, jalmi atanapi tokoh. Nu katilu nyaeta iraha. Iraha digunakeun pikeun nanyakeun waktu. Nu kaopat nyaeta di mana. Di mana digunakeun pikeun nanyakeun tempat kajadian. Nu kalima nyaeta kamana. Kamana digunakeun pikeun nanyakeun tempat tujuan. Nu kagenep nyaeta timana. Timana digunakeun pikeun nanyakeun tempat asal. Anu katujuh nyaeta naha atanapi kunaon. Kunaon digunakeun pikeun nanyakeun alesan. Anu kadalapan nyaeta kumaha. Kumaha digunakeun pikeun nanyakeun cara atanapi kaayaan. Anu kasalapan nyaeta sabaraha. Sabaraha digunakeun pikeun nanyakeun jumlah. Eta mangrupa contoh kecapananya dina bahasa Sunda. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wilujeng diajar.